Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Waktu eta serangan Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti teh leuwih hebat deui tibatan gerakan anu geus dilakukeun ku maranehna dina nyerang Karta jeung Kartina. Tapi tangtuna anu dilawan ku maranehna oge lain jalma sambarangan. Teu cicingeun Karta jeung Kartina oge ngacorelat nyingkahan setiap serangan Ki Dadung Awuk jeung Nini Kunti. Belesat siuk leplos cerelat gajleng. Nanahaonan Dadung Awuk nanaonan sia kikituanan cekuring oge lakukeun serangan anu leuwih hebat deui anu kieu patut mal tiba heula oge can mampu nyolek kulit kuring sia. Jakarta waktu eta langsung nyorowok itu. Bener Kunti bener Andika oge lakukan serangan anu leuwih hebat deui sia, leuwih hebat mentong kitu patut. Nu kieu mah nanaonan ulin-ulinan. Budak politik oge bisaeun. Setan sia. Ngahina ka dewek sia. Rasakeun yo. Gajleng hiuk cerelat. Belesat hiuk leplos gajleng. Rasakeun ye Dadung Awuk. Moal diantepkeun sia. Nya, Kunti moal diantepkeun ku kuring. Gajleng hiuk leplos jebrot dari deug jalik jeug. Waktu eta Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti ngageser sukuna ka tukang sanggeus diadu peureub maranehna jeung peureub Karta katut Kartina. Ngacago sia dihareupeun dewek ngacago sia. Ulangan saukur ngahindar jeung nada sia coba sia duaan oge lakukan serangan montong babalicetan jeung nada hungkul sia. Ceuk Aki Dadung Awuk waktu eta ngagorowok kitu sarua jeung Nini Kunti oge waktu eta nyarekan ka Kartina bakat ku ambek. Sia Kartina sia oge ditandingan saukur babalicetan jeung nada hungkul. Coba serang dewek serang sia serang Kartina. Cek Nini Kunti bari mencerong ka cidas seukeutna bari reng hapranjug kulantaran geus naker tanaga luar jeung jerona tapi tetep kahayangna can laksana masih kena bisa disingkahan jeung ditadah serangan manehna teh. Kunti dasar Nini peot cikuring oge kuring mah teu hayang gelut kaos kieu teu hayang komodo ngalawan Nini anu geus deukeut ka liang kubur sia. Kuring mah ngaharepkeun Andika teh tobat sadar ulang ngalakukeun kalakuan kaos kieu patut deui rek nanahaonan hayang kumaha sia teh Kunti jeung Andika Aki Dadung Awuk nganahaonan si mikir kitab kitu patut diteangan bae keur naon ana di kamar neangan kitab teh kitab kunaon kitab suci Al-Qur'an supaya bisa ngadeukeutkeun kana kawasa ulah neangan kitab ilmu anu tangtuna matak cilaka matak mawa kasangseraan keur arani kaduaan sabab kalakuan arani kaduaan teh teu bener lamun boga kitab eta tangtuna beuki maceu beuki ngalakukeun kajahatan sia teh. Ceuk Kartina waktu eta nyorowok kitu bari rutret kan Nini Kunti jeung Aki Dadung Awuk anu melotot ka cidas seukeutna. Bener tah ceritaan pamajikan dewek teh sia Dadung Awuk. Ulah ngajurung kawan nafsu bae geus geura eling montong neangan kitu patut bae Al-Qur'an teangan ku Andika
baca tulisan Arabna lamun teu ngarti teu bisa baca Arabna atau baca tulisan Latin bahasa orangna supaya kaarti ku Andika ulangan saukur ngakulung hawa nafsu hayang neangan teh kitab keur kajawaraan bae montong sia dadung abuk montong Jakarta waktu eta manehna oge nyorowok itu bari neuteub ka cida seuketna kana beungeut ki dadung awuk anu molotot matana teh beuki beureum ka cida ambokna setan sia ngacago rasakeun yeuh kacileng waktu eta Aki dadung awuk jeung Nini Kunti nyerang deui leuwih hebat deui gerakan teh leuwih cepet tibatan anu geus dilakukeun ku maranehna sababaraha kali bener-bener sia nya bener-bener sia nya bener-bener nanahonan sia teh nanahonan bener-bener mung dielingan ya rasakeun yeuh kacileng hiu blesat jebrot waktu eta Karta jeung Kartina teu ngantepkeun dua tenggelan maranehna nenggel pisan kana dada Aki dadung abuk jeung Nini Kunti jebrot koleang curalit cilegedeg tapi sanajan geus kakeunaan dua tenggelan anu tangtuna lamun kena kajawara atah mah geus kawas kumaha pastina oge matak ngajurah roh nang karak bengkang tapi waktu eta Ki dadung awuk jeung Nini Kunti teh ngabedega deui bae sanajan napasna geus leuwih renghap ranjuk deui sabab ngaluarkeun tenaga luar jeung jero geus rek hampir kana puncakna eta anu geus dilakukeun ku maranehna setan bener-bener ayeuna mah ulah diantepkeun Nini ulah diantepkeun jang gunakeun kekuatan akhir urang ulah diantepkeun jeung podaran bae yeuh mangkuk teh podaran dina waktu ayeuna nya Aki ulah diantepkeun jang podaran sia awas sia Kartina modar sia dina waktu ayeuna ceuk Aki dadung awuk jeung Nini Kunti waktu eta nyararita kitu atuh geus kitu mah drak-dak maranehna teh ngawatek ajian pamungkas anu dipimili ku maranehna duaan waktu eta Kartina jeung Karta silireret bari gogedeg kulantaran maranehna teu hayang ngalakukeun tindakan anu leuwih ti kitu tapi kulantaran tangtuna lamun maranehna cicingeun mantak ngabahayakeun jiwa maranehna sorangan atuh waktu eta Karta jeung Kartina oge teu cicingeun maranehna oge nyiapkeun kakuatan anu tangtuna teu sagawaya dikeluarkeun lamun teu kapaksa awas ya dadung awuk awas ya rasakeun nya sia Nini Kunti rasakeun sia bongan Arandika duaan hayang luskeun kahayang Arandika anu teu bener rasakeun yeuh tok awak Karta jeung Kartina teh ngageter dina waktu ngawatek ajian anu diandalkeun ku maranehna duaan teu lila waktu eta Aki dadung awuk jeung Nini Kunti teh nyolodorkeun dua leungeunna belesat dua gulungan seuneu anu kacida ngempurna melesat rek nyamber Karta jeung Kartina tapi tangtuna oge Karta jeung Kartina oge teu cicingeun maranehna sarua ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup belesat angin anu ngagelebug ka cida badagna mapag gulungan seuneu hiu bladung corelat jebrot dis koleang kubrak sanggeus ngadu kakuatan liwat tenaga batin anu diadu di tengah-tengah Karta jeung Kartina teu cicingeun awakna teh ngacorelat langsung neunggeulkeun dua leungeunna anu ngandung kakuatan rongkah keuna pisan kana dada Aki dadung awuk jeung Nini Kunti waktu eta duanana ngajongkeng utah uger getih lalambaran kulantaran teu bisa nyingkahan serangan anu kacida cepetna gerakana teu bisa ditetenan ku maranehna rek kumaha ayeuna sia dadung awuk Nini Kunti rek kumaha sia
rek kumaha ayeuna cek Karta waktu eta nanya kitu bari ngabedega mencrong ka cida seukeutna kana beungeut Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti anu masih ohek-ohekan utah uger getih lalambaran. Nya sia Nini Kunti rek kumaha arani ka ayeuna rek kumaha rek sadar atau moal sia cek Kartina waktu eta Kartina oge teu cicingeun nanya kitu bari nulak cangkeng seukeut matana teh nempo Nini Kunti anu tetep waktu eta sanajan ohek-ohekan tapi sorot matana teh masih kene galak. Setan sia montong ngahina dewek sia dina hiji waktu urang bakal pabangi deui sia blesat les sanggeus nyarita kitu Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti teh leungit ti eta tempat ninggalkeun maranehna anu gogodeg kulantaran kacidahan juluna waktu eta tetep bae Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti teh masih dina kalakuan anu teu bener masih keneh nyimpen dendam ka maranehna. Nyai lamun apal rek kabur kawas kieu mah meureunnan ku akang teh moal diantepkeun bakal dipengkoran tadi teh hanjakal diantepkeun ngan saukur dirubuhkeun namun dirubuhkeun bari jeung dipengkoran mah cokorna meureunnan moal bisa kukumaha moal bisa kabur Nyai cek Karta bari gogodeg waktu eta nyarita kitu. Nya keun bae Kang keun bae keun urang pasihan waktu sakali deui tapi dina hiji waktu sudah upamina aranjeunna masih keneh ngalakukeun tindakan kawas kieu teu kenging dibere ampun deui teu kenging Kang teu kenging cek Kartina waktu eta langsung nyarita kitu sabab manehna ge ngarasa hanjelut tapi teu tega ari kudu ngabinasakeun jalma anu geus teu walakaya eta anu aya dina pamikiran Kartina dina waktu harita. Nya atuh geus ari geus kieu mah geus Nyai ayeuna mah urang lanjutkeun deui lengkah suku urang hancakal ngadon papangi jeung jalma kitu patut jadina teh waktu urang loba anu kapicieun cek Karta bari tetep sirahna teh gogodeg kulantaran kacidahan jeluna sabab pagaweana gaplah miceunaan waktu tapi teu sanggup nyadarkeun dua jalma anu salila ieu ngamusuhan ka maranehna. Mohon Kang mohon entos teu kenging diembutan deui anu entos mantos mudah-mudahan kapayuna urang tiasa nyadarkeun Aki Dadung Awuk sareng Nini Kunti abdi teh kacida karunyana kumargi aranjeunna teh parantos sepuh tapi geuningan masih keneh ngalajur hawa nafsu ayeuna mah mangga cuang lanjutkeun lengkah sampean urang teh mudah-mudahan tereh dugi ka sumur legok Cikuray sareng deui abdi teh teu boleh ngaharepkeun anu kawasa enggal masihan pituduh ka urang mudah-mudahan urang teh sing ieu sing biasa saterehna tepang sareng urang kali urang Kang cek Kartina bari ngagelanyu imut atuh geus kitu mah maranehna teh lalempang deui neruskeun lengkahna nuju ka sumur legok Cikuray. Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung Karta jeung Kartina anu ngalampah deui nuju ka eta sumur caturkeun 15 lalaki anu samemehna diwarah ku Saraswati waktu eta terus-terusan maranehna teh lulumpatan sakalumpat lampet sanajan awak nyeri sanggeus diwarah ku Saraswati teu lila maranehna teh nepi ka markas hiji wangunan anu kacida badagna ngan barang nepi ka eta wangunan teh 15 lalaki eta teh ngarasa hanjelu ku sabab dua guruna eueuh di tempat. Aduh kamana si Aki jeung si Nini nya aduh cilaka aduh mangkana ieu awak meni nyeri kieu aduh sugan teh aya rek minta diubaran jeung urang teh kudu bisa ngalaporkeun kejadian anu kajadian urang teh gaplah mawa wanoja ka ieu tempat aduh cilaka kudu kumaha ayeuna euy nah ka mana Aki jeung Nini teh eta anu diucapkeun salah saurang ti 15 lalaki. Oi aduh cilaka nyeri aduh nyeri yo aduh nyeri dada aduh nyeri urang teh teu nyangka bakal papanggih jeung dua budak remaja tapi aduh kekuatanna kacida hebat nah euy teu nyangka
dewek mah teu nyangka bener. Aing oge teu nyangka sacongobuk urang bakal eleh ku budak rumaja bari jeung ngan saukur ngalawan budak awewena komo lamun ngalawan duanana. Wah geus kawas kumaha meureunnan. Lalaki nama kakuatanna teh leuwih hebat sabab karasa ku dewek mah kakeunaan batu leutik sagede ieu sagede naon eta teh, sagede buah kopi tapi anjir karasa ku dewek awak teh asa remuk nyeri di kaina ge nyeri. Aduh nyeri ohek. Waktu eta sanggeus nyarita kitu salah seorang ti 15 lalaki anu samemehna kakeunaan batu anu disintrekeun ku si Jabang Karang ohek-ohekan masih utah uger kulantaran dadana karasa nyeri sesek kumanehna. Bener cilaka. Aduh nah kamananya, kamana si Aki jeung si Nini teh kamana? Ceuk sakabehna waktu eta terus-terusan nyarita kitu bari muterkeun teutepanana. Tapi barang keur ngarobrol pinuh ku kabingung kitu teh bari nahan kanyeri cerat gacileng cilagedeg. Waktu eta geus nangtung ngabedega bari molotot Nini jeung aki-aki anu geuningan eta teh Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti. Maranehna duaan ka cida ambokna barang ningali sakabeh murid-muridna waktu eta ngadon humaragung nahan kanyeri. Kunaon arani ka teh sia? Kunaon balik-balik ka ieu tempat ngadon kawas kitu patut? Nya sia kunaon sia teh? Kunaon? Mana wanoja-wanoja anu ditah dibawa ka ieu tempat teh mana sia? Kunaon teh dilaksanakeun? Kapan dewek teh ditah bawa wanoja-wanoja ka ieu tempat? Keur nyampurnakeun ilmu dewek sia. Ka mana sia teh? Ka mana? Bener sia. Kumaha? Dijalankeun atawa henteu? Kalau kau hubar ngungkos gitu patut kunaon sia teh tos ngalawan saha sia tos ngalawan saha? Ceuk Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti waktu eta nanya kitu bari mencerong ka cida seukeutna ka sakabeh muridna anu humaragung nahan kanyeri. Aduh ampun Aki Nini, ampun sanes teu dilaksanakeun parentah Aki jeung Nini teh tos dilaksanakeun. Aki Nini parantos nyandak 15 wanoja tapi cilaka abdi sadaya teh kieu kaayaanana sabab nembe dugikeun ka sisi leuweung pependak sareng dua rumaja tapi anjir kakuatanna kacida luhurna budak rumaja meureunnan aya kana umur 14 15 atawa 16 tahun mah. Nini Aki naon sia arani ka eleh ku budak rumaja anu bener sia anu bener nya sia anu bener. Dan aku andika geus barangkotan kos kieu patut eleh ku budak rumaja anu bener mutong jeung alasan anu teu masuk kan akal dewek duaan sia. Ceuk Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti waktu eta bener-bener maranehna kacida ambokna barang ngadenge alasan anu kumaranehna mah karasa teu asup akal sabab sakabeh murid-muridna teh geus barongkotan geus karolot jeung pinuh ku ilmu eleh ku budak rumaja. Leres Aki Nini memang eta kaayaanana kamampuan murang kali eta teh kacida luhurna nembe ngalawan budak rumaja istrina parantos teu kiat abdi sadaya teh luhur pisaan luhur Aki luhur. Ceuk sakabeh murid-muridna waktu eta ting corowo kitu negeskeun kaayaan anu geus kajadian jeung karasa ku maranehna. Dewek asa teu percaya sia, coba jelaskeun ka bener sia ciri-ciri budak anu ku arandika di sangharupan teh kawas kumaha? Dewek penasaran hayang nyaho saha barudak eta teh jeung di mana datangna kuningan bisa ngelehkeun arandika sakabeh anu geus bangkotan jeung pinuh ku ilmu sia teh. Kunaon sia? Sebutkeun kunaon arandika bisa eleh. Kunaon sia? Dewek mah teu percaya lamun ngan saukur ngalawan budak bau cari ngauk
anu kakak rumaja bisa kawas kieu patut Andika teh sok jelaskeun kawas kumaha sia kawas kumaha tangtungan jeung sagala rupana barudak eta teh sebutkeun sia becakeun ka dewek ulangan syukur sapotong sia bener sia sok sebutkeun gawat bisa disiksa ku dewek cek Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti waktu eta nyarita kitu komo deui Aki Dadung Awuk mah kulantaran masih keneh antara percaya jeung henteu barang ngadenge sakabeh murid-muridna eleh ngalawan budak rumaja awewe anu dilawan ku maranehna. Tah kieu Aki Nini kieu carita salares nama kieu drak-drak salah saurang ti maranehna waktu eta nyaritakeun saujratna di tek-tek ti awal nepikeun ka akhir ciri-ciri si Jabangkarang jeung Saraswati dibejakeun ku manehna ka Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti anu melotot matana teh beuki beureum wae kulantaran kacida amokna sabab waktu eta maranehna oge eleh jajaten ku Karta jeung Kartina barang nepi ka markas ngadenge sakabeh anak buahna oge ngarasakeun eleh jajaten ngan matak bingung jeung ambek sabab ngadenge anu ngalawan maranehna teh ngan saukur budak rumaja jeung ngan saukur ngalawan budak awewe eta anu matak Nini Kunti jeung Aki Dadung Awuk ngagedur ka amokna setan sia bener-bener setan gemblong cebrot ceplak keplok waktu eta Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti nyabokan neunggelan jeung najongan sakabeh murid-muridna kulantaran ambek ngalampiaskeun ka ambekna sabab maranehna teh waktu eta lamun teh ramah hayang jujur tas eleh gelut oge tapi teu mungkin maranehna nyarita kitu ka sakabeh anak muridna tangtu wibawa maranehna bakal turun di hareupeun sakabeh muridna eta anu aya dina pamikiran Nini Kunti jeung Aki Dadung Awuk. Setan sia bener-bener kakenyus kabelul sia teh kakara ngalawan budak rumaja kos kitu patut teu bisa kumaha sia nanahonan sia salila ieu ngulit pangarti dia tempat ari teu becus nanaon mah cek Nini Kunti waktu eta nyorowok kitu bari mencerong ka cida seukeutna ka sakabeh murid-muridna anu humaragung nahan ka nyeri kulantaran awak maranehna teh asa beuki remuk bae saenggeus narima paneunggul panyabok jeung panajong ti maranehna duaan setan nah andika sakabeh teges bosan hirup hayang dipodaran ku dewek hayang dipodaran sia hayang dipodaran gamblong cebrot aduh ampun Aki Nini ampun ya ampun Aki Nini ampun nyeri hayang hirup datang ka ieu teh hayang di ubaran datang ka dieu teh hayang diubaran ini Aki lain hayang pae lamun hayang pae mah tadi teh meureunnan terus bae ngalawan dua budak rumaja eta moal balik moal kabur meureunnan ini Aki ampun sabab kekuatan eta budak teh luhur Nini Aki teu ngabohong lamun teu luhur mah moal eleh kuring sakabeh teh moal Aki Nini cek sakabeh murid-muridna waktu eta langsung ting calengkeung kitu bari humaragung nahan ka nyeri setan sia dasar setan geus antepkeun heula ayeuna mah Nini angka karasaeun ku tulang beuheung maranehna ulah diubaran urang oge perlu ngalakukeun tindakan anu kudu dilakukeun ke diri urang heula antepkeun heula maranehna mah antepkeun penting mah urang heula kudu sehat heula Nini ayo asup ka kamar asup cek Aki Dadung Awuk waktu eta nyarita kitu bari ngaleos teu malire sakabeh murid-muridna waktu eta anu masih keneh humaragung menta tulung hayang diubaran nyakeun Aki antep angkat di karasaku tulang beuheung maranehna bener keun ek modar mah modar we sia teh modar we ge cek Nini Kunti bari nuturkeun Aki Dadung Awuk anu asup ka jero kamar sanggeus nepi ka jero kamar teh maranehna langsung musatkeun kekuatan batin nempelkeun dua leungeun
maranehna dina dada telila awakna teh geter nyalurkeun kekuatan batin sisa keur ngaleungitkeun ka nyeri anu tangtuna. Lamun teu era mah tadi oge bakal nembongkeun ka sakabeh murid-muridna maranehna duaan oge waktu eta keur nandangan ka nyeri telila sanggeus mampu nyirnakeun rasa ka nyeri anu nyaliara dina jero awak maranehna. Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti teh ngobrolkeun masalah anu waktu eta dipika nyaho sanggeus ngadenge tina carita murid-muridna. Aki kuring mah masih keneh ngarasa penasaran naha bener barudak teh eleh ku budak rumaja geuningan ku kuring ayeuna dicoba diimpleng mah asa teu kapikir teu kaimpleng teu kabayang saeutik-eutik acan. Aneh lamun budak rumaja eta teh kamampuan aya di sana pun urang kudu nama kapanggih ku urang teh aya di mana maranehna ayeuna jeung kawas kumaha budak eta teh kawas kumaha tangtunganana tapi geuningan mata batin kuring mah teu bisa ngimpleng. Aki teu bisa aneh cek Nini Kunti waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteub ka Aki Dadung Awuk anu manehna oge keur ngageleng-gelengkeun sirah kulantaran sarua anu karasa ku manehna oge dina waktu eta kacida poekna teu bisa ngimpleng saha jeung kawas kumaha tangtungan si Jabangkarang jeung Saraswati anu dicaritakeun ku 15 murid-muridna geus ngelehkeun maranehna. Bener Nini bener sarua dewek oge teu bisa ngimpleng saha maranehna teh aneh nah bener eta budak lalaki jeung budak awewe teh kamampuanna kacida luhurna. Lamun bener budak saha cek Aki Dadung Awuk waktu eta nyarita kitu bari tetep terus-terusan ngageleng-gelengkeun sirahna ku sabab kacida hanjelu maranehna duaan waktu eta teu bisa nganyahwankeun kawas kumaha tangtungan si Jabangkarang jeung Saraswati. Aduh celaka Nini celaka lamun kieu mah bener urang teh kudu saterehna nyampurnakeun kamampuan urang tapi aduh geuningan kalaka gagal barudak teh mawa wanoja ka ieu tempat. Lamun kieu carana urang teh moal bisa saterehna nyampurnakeun kekuatan anu bisa urang diandalkeun. Kudu kumaha ayeuna ari geus kieu Nini kudu kumaha cek Aki Dadung Awuk waktu eta langsung nyarita kitu bari ngarahuh kulantaran kacida beratna. Nya kudu kumaha deui Aki kudu kumaha deui ayeuna mah kudu nitah barudak supaya neangan deui ganti sabab lamun teu sagancangna maranehna mawa wanoja ka ieu tempat atuh urang moal bisa kumaha Aki moal bisa kumaha bukti geuningan nyempleng dua barudak eta oge teu bisa komodi kudu ngalawan si Karta jeung si Kartina anu geus bukti dina waktu ayeuna urang teh sanggup kumaha. Cilaka atuh Aki cilaka ayeuna mah geus urang ubaran barudak heula lamun geus waras maranehna angka indit di tempat angka indit kudu neangan wanoja cek Nini Kunti waktu eta langsung negeskeun kudu kumaha laku maranehna. Atuh geus ari geus kieu mah urang kudu ngubaran heula barudak cek Aki Dadung Awuk. Atuh akhirna mah duanana ngoneal harudang terus keluar nyamperkeun sakabeh murid-muridna anu masih keneh humaregung nahan ka nyeri. Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Aki Dadung Awuk jeung Nini Kunti anu kacida ambekna jeung bingung kulantaran sagala rupa rancana gagal total. Maranehna teu sanggup ngelehkeun Karta jeung Kartina anak muridna oge geuningan datang-datang maranehna ka markas dina kaayaan tatu jero anu kacida partnana sanggeus ngalawan budak ngora anu can ka panggih ku maranehna duaan saha si Jabangkarang jeung Saraswati teh. Caturkeun Saraswati jeung si Jabangkarang anu jadi bahan pamikiran maranehna waktu eta keur laleumpang muru ka hiji lembur. Nyai botong dewek teh lapar yo tapi teu gablek duit kudu kumaha nya? Nyai boga duit henteu cek si Jabangkarang waktu eta langsung nanya kitu bari neuteub ka Saraswati anu ngageleunyu imut. Teu hariwang Kang, teu hariwang abdi teh ayeuna kalerasan
nyadak artos. Yuk cuang milarian tempat tuang atuh. Ari tos lapar mah kan kade engkang kade nging ieu ngin gara-gara di lembur nging abdi mah tohoyong ngaruksak lembur teu pugah-pugu teu kayaknya engkang teu nging kudu biasa bae urang teh ngarambah ka lembur teh kawas jami biasa ngin gara-gara nginya Kang. Cek Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu bari negeskeun ka hayangna kulantaran manehna mah sanajan komplotan rampok tapi tarasa gawayah ngalakukeun tindakan lamun lain dina waktuna ngarampok. Nya moal atuh nyai moal dewek oge paling oge bakal nanya jalma-jalma anu aya di warung ke atau anu papanggih jeung urang di mana bae bakal nanyakeun tangpungan jalma anu keur diteangan ku urang sanajan teu apal urang ge tangtunganna kawas kumaha tapi urang tanyakeun bae ngaranna sugan bae maranehna teh apal jeung bisa nuduhkeun ka urang kamana inditna lamun maranehna geus pernah papanggih jeung si Karta jeung si Kartina eta bae meureun anu ku dewek bakal ditanyakeun moal nyeun gara-gara teu puguh akang ge moal tenang bae nyai cek dewek oge dewek mah ngasaukul galak dina carita kasar tapi moal ngalakukeun tindakan anu teu puguh eueuh sababna langsung nyiksa jalma moal atuh nyai sing percaya nyai moal dewek mah ngasaukul galak carita hungkul ari pagawean mah teu sambarangan dewek oge kecuali aya nu cucu mah ka dewek kakara dibanting ku dewek mah. Cek si Jabang Karang bari seri leutik neuteup ka Saraswati anu ngagalenyu imut. Nya uhun atuh ari kieu mah uhun mangga tuh cuang lempet ka lembur engkang pilarian warung. Mudah-mudahan laras urang teh tiasa mendakan laratan ka mana inditna jalmi anu nuju di pilarian ku urang. Cek Saraswati atuh geus kitu mah maranehna teh neruskeun lengkahna asup ka lembur eta teu lila oge maranehna teh sanggeus aya di tengah lembur manggih hiji warung sangu anu kabeneran keur loba anu dalahar tapi barang asup ka eta warung ngadadak sakabeh warga anu keur dalahar teh laluncat di jero warung. Aduh eta sia waktosna kabujeng seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kunaonnya sakabeh warga anu keur dahar di eta warung ngadon laluncat jeung kawas anu gempeur. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.